tengah poe Jakarungsing anjog ka haji lembur nu ngaranna Jatingora. Sanajan loba imah tapi kaayaan dirinya kawilang simpe taya pangasina anu katembong kulampreng. Waktu nempo aya tanggal kai nu ngarampidak Jakarungsing ngeureunkeun lengkahna tuluy nyamperkeun ka eta tangkal nu maksudna mah rek reureuh sekalian murak timbel pamerena Mang Ubad. Karek oge babaraha huap manehna dahar katembong ti belah kulon aya saurang awewe nu lulumpatan bari ngengkelek wadah seusehan. Di tukangeunana aya 3 urang lalaki nu ngaberik mun nempo tina paromana mah teu tela awewe. Eta awewe teh bangun nu sieuneun ka cida. Jung Jakarungsing nangtung barang nu keur diudag-udag. Teh ngaliwat ka hareupeunana tuluy bae ditewak leungeunna atuh puguh we ta awewe teh ngajerit bari motah. Tenang nyi, moal naon ieu? Moal naon ieu uing mah. Ngadenge Jakarungsing nyarita si awewe nu tadi roroesan teh tuluy bae cicing kitu nama sabab manehna boga kayakinan yen lalaki nu geus newak leungeunna teh lain jelema jahat. Saterusna mah manehna cicing tukangeun Jakarungsing nalika nu mudagna geus tepi ka lebah dinya utiluan tuluy ngarandeg ting baradega hareupeun Jakarungsing. Mun nempo tina dedegan jeung bebeungetanana mah geus tangtu yen maranehna teh lain jelema bager. Geura nyingkah selud tong ngahalangan. Saurang di antara nu tiluan teh ngahaok ke bari molotot ka lebah Jakarungsing. Ripikeun Jakarungsing mah disentak model kitu teh teu matak ngajadikeun sieun atawa gempar, angger tenang bae sigat eueuhna naon. Ari Amang teh saha nu ngahalangan? Ieu teh tadi oge apanan uing teh geus aya di dieu. Atuh bisi rek ngaliwat mah sok we. Tah lega keneh ieu jalanna. Ngadenge jawaban Jakarungsing nu sarupa kitu atuh puguh we si Daim nu keneh nyarita teh jadi bijil pamarahna. Aeh kalah nembalan sate koplok siga nu hayang kojor. His ulah nyarita kujar kojor Mang asa sarieun uing mah. Manggas tong loba wawangkong Im sikat bae nu halangan mah. Hayo geuwat. Urang geus teu loba waktu deui geura bawa si Nyi Rokayah teh. Si Damin baladna Daim milu nyarita. Bener Im, lila teuing mah bisi Kang Gopar kambek manten. Seorang deui nu ngaran Ocid nyambungan. Nempo kitu Jakarungsing tuluy nyarita ka Nyi Rokayah. Kasisih heula Nyi. Keun nu karieu mah urang diperenan. Teu talangke Nyi Rokayah leumpang ka handapeun tangkal tempat Jakarungsing murak timbelna. Oh, jadi mamang-mamang teh rek mau kata awewe lin. Karunya atuh Mang euy. Kumaha lamun kolot neangan tangtungna bakal sedihun mun budak perawan leungit teh. Tong loba babangos ya teh koplok. Mun bung nyingkah rasakeun ieu peureub dewek. Hiat curelat celeng si Daim luncat bari ngahempatkeun peureupna ka lebah careham Jakarungsing. Piu plos tenggelan si Daim nonjok angin sabab Jakarungsing ngaliwatkeun awakna saeutik. Solontod si Daim ka bawah ku tanagana sorangan. Nempo anu jadi lawanan nyolontod geuwat Jakarungsing ngetig sukuna si Daim. Kiu ciku wadah si Daim ngoceak sukuna karasa remuk. Awakna nu tadi nyolontot teh jadi angkle-engklean bari nahan ka nyeri. Nempo kitu Damen jeung Ocid silih reret duanana surti yen jajaka anu aya di hareupeunana teh lain lawan nu enteng-enteng. Sabab si Damin nu pangartina leuwih punjul jeung maranehna duaan oge nyatana mah bisa dielehkeun ku segeprakan wungkul. Sanggeus kitu mah sarepet ngaralogas bedogna sewang-sewangan. Meh bareng duanana narajang Damin ngarah kana beuteung sedengkeun si Ocid rek migas beungeus Jakarungsing. Hiat
cileng cileng sak hawa sembaran bedog nu tadi jadi lawanna kerasa aku cekarungsing tanda ningen nu jadi musuhna teh ngagunakeun tenaga anu sapinuhna dina ngahambatkeun perkarangna. Tapi cekarungsing oge lain jajaka anu atah-atah pangartina anajatnya oge anyaran makalangan di dunia kajawaraan. Tapi manehna geus asak dilatih ku guruna nyaeta Ki Dablong perang jeung peuting. Nempon bedog nu ngagurilap ngolebat ka dirina teh saeutik oge teu ngarasa sentar manehna angger nangtung di tempatna saeutik oge teu katembong aya gerakan pikeun nyingkahan peneranjang anu jadi lawan. Tapi kejadian seterusnya mah estu di luar sangkaan. Waktu sejengkal deui bedog Ocit jeung Damin rek nepi kana sasaran lep perkara cekarungsing dongko tuluy gerakan nu kawilang gancangna nyao-nyao bedog duaan teh geus dijepit ku Ramo Curug jeung jajangkung leungeun kenca jeung katuhuna. Harareuwaseunana Ocit jeung Damin waktu ngarandapan kejadian sarupa kitu. Sakuat tenaga maranehanana rek ngalepaskeun bedog tina jepitan lawan, tapi orok kaya bujang kalesot malah teu ongget acan. Bari diberangan ku nyerengeh seuri cekarungsing ngagerakeun ramu-ramu nu dipake ngajepit bedog lawan. Potek bedog teh pararotong siga nu hipunaker. Atuh puguh we Ocit jeung Damin jadi ting polohok percaya kana tenempuanana. Sabotuanana keur kitu gancang cekarungsing ngalepaskeun tenggelanana ka lebah dadanu duaan. Hiu cebrot wadak duanana ngajarangkang ka tukang nu saterusna mah ragrag nang karak bekang. Si Daim nu masih katempo sesering edan nahan kan nyari kalayan bari ingkut-ingkutan tuluy nyamperkeun ka baladna nu keur nalambru. Gasdak hayu urang indit tela ieu jelema teh jago lain lawanan urang leuwih hade urang bebeja ka Kang Gopar. Ocit jeung Damin ting kuniang udang katepo duanana ting sareungit bari nyerkelan dadana. Kalayan soran nu pegat-pegat talatan masih kene nahan kenyari tina sukuna si Damin. Si Daim nyerita mere ancaman ka jaka rungsing. Hei budak ora, ayeuna kuring ngaku eleh, tapi inget perkara ieu can rengse. Kang Gopar gegedug dewek nu bakal ngawarah ka si lain. Tunggu waktuna ulah ingkah di ieu lembur. Sanggeus kitu mah bari ting sarengit duanana ting laleos ninggalkeun eta patempatan. Cekarungsing tuluy nyamperkeun ka Rokayah anu masih keneh nyelindung di handapeun tangkal. Geus aman ayeuna manyi jung garamulang. Duh, hatur nuhun pisan Kang. Pamit aya Kang mah anu kakumaha nasibnya teh jadina. Ada geus kebenaran we meureun nyi. Jeung memang geus kitu kuduna nu salah bakal eleh kudu bener. Atawa ulah-ulah si Nyai teh boga salah nu matak di budak-budak oge. Teu pisan-pisan Kang Nyai teh gaduh lepat teh naon. Waktos bade uihnya seuh dipegat ku jalmi tadi. Rupina mah bade digadabah Nyai teh Kang. Nya deuh wing percaya Nyai. Teu salah. Geus ayeuna mah gara mulang misi kolot na arep-areupeun. Uing mah rek naruskeun di hanca ngawadang. Nyarita kituna teh bari nyamperkeun ka lebah timbel nu tadi dipurakna ngan manehna jadi olohok sabab teu tela saguna teh geus digembrong sireum. Nu kacida lobana. Atuh puguh we cekarungsing jadi gagaro teu ateu. Nempo kitu Rokayah jadi karunyaeun cek pikirna alatan geus nulungan manehna si jajaka nepi ka teu jadi daharna. Duh, karunya teuing ngelapareun keneh meureun ieu lalaki teh. Kitu gerentesna Rokayah dina waktu harita. Lain milik uing berenang nyi.
Sangguna ge geus dipura ku sireum geuning. Cek jaka rungsing bari ka Garota teu. Kekaro rompok we tukang. Yuk. Aya sangu-sangu acan mah. Sakantenan panggejapkeun bilih aya nu ngudag deui sieun nyai mah. Jaka rungsing hulang heula sakedeung tapi sanggeus dipikiran deui yen jalma nu teritos tarung jeung manehna teh tengtuna bae oge bakal balik deui ka eta lembur. Akhirna mah nya tujuan oge kana pengajak rokayah. Sanggeus kitu mah tuluy duanana lempang ninggalkeun eta patepatan rek mulang ka imahna rokayah. Barang nepi ka imah di leuwang pantu keneh geus dipapagkeun ku bapana rokayah. Kisarpa ngaranna nu mangrupakeun pupuhu di eta lembur. Sanggeus rokayah nyaritakeun kana naon nu tos kahandapan ku dirina sarta geus ditulungan ku Jaka Rungsing. Tungtungna mah duanana dititah rasup ku Kisarpa. Di jero imah harup Jaka Rungsing disuguhan di kopi jeung lawuhna. Aya goreng pisang, wajit jeung kulub ganyong nya terus we diopi ku Jaka Rungsing teh. Sok kadinya jang seepkeun. Kelah ngadahar sangu mah sakedeung deui oge asak. Wareg ieu ge ki majeuna ongkoh wanci kieu mah ngopi teh. Nya jang kebenaran karek anyar nutuan eta kopi teh. Paingan atuh malah manis seungit kieu ki. Jaka Rungsing terus bae ngopi bari sakepeng mah nitenan kaayaan di eta tempatan. Sabotkeun kitu di luar aya nu uluk salam sanggeus dititah suku Kisarpa jo seorang lalaki nu ngaranna Boing. Bari hari weus-weus manehna nyarita. Duh, cilaka ki anggota lodaya ireng tos asup ka ieu lembur. Tadi uing nempo di pasampangan. Geus tiuk heula Boing, kuring ge geus nyaho perkara eta mah. Kisarpa leuleuy nyaritana tapi atra tina paromanna aya kahariwang nu teu bisa disamunikeun. Bari gek tiuk si Boing nanya ke Kisarpa rada heran oge tayeuhna mah. Oh jadi ya kita tos nyahonya nyaing tadi si kaya rek diculik tuk dicarulik ku tilu urang anggota lodaya ireng. Ngan hadena we aya jang Jaka nu nulungan jadi salamet. Tembal Kisarpa bari ngareret ka Jaka Rungsing. Si Boing oge jadi milu ngareret manehna gagara nyadar yen jelema nu aya di gigirna teh horeng jalma anyar nu can dipikawanoh ku dirina. Tah ieu teh jang Jaka ing nyawara nu geus nulungan si Nyai. Ayeuna mah kuring rek tamada we ka manehna sangkan daek nulungan urang ka urang. Sabab geus bisa dipastikeun yen isuk jaganing getok karaman lodaya ireng teh bakal datang ngaranjah ka dieu. Apanan iwalti ieu lembur nu encan kadatangan ku maranehanana teh. Kisarpa dari anaker nyaritana. Alus ari kitu maki jeung memang geus sakuduna urang teh yang hareupan segala rupa nu rek ngaganggu kana kating teman lembur urang ieu. Ulah ngejat komo nepi ka indit mah najatnya oge nu bakal dilawan teh nyatana karaman lodaya ireng nu geus buguh kekejamanana anapun lamun Kang Jaka ieu laek tulungan sarta ngabantu ka urang atuh kacinta halusna artina urang teh boga ngaluluguan dina yang hareupan eta pangacau teh ki. Tembong semangat kecida si Boing teh dina nyaritana. Di lembur Jatinangor mah si Boing teh memang geus diis tenan jadi ketua pemuda aku batur-baturna. Jadi teu aneh lamun harita manehna mere
kamandang anu serupa gitu menang sekedapan mah kisah parada gahulang heula dipikir kumanehna oge aya benerna oge omongan si Boing teh da memang sanyana lembur tepetina dijurukeun teh ulah nepi ka digalaksa kumatur sajannya oge anggota kahalaman nu daya ireng kawilang karjem sarta jarago kana tarung tapi panancan dicobaan ngalawan minangka pupuh lembur gesawardarna nyieun tindakan pikeun bumela kalemah caina Lajan ulang lembur sakitu lobana teh lobana mah ukur petani jeung tukang dagang anu teu barisan gelut tapi apanan aya si Boing jeung sababaraha urang baturna nu sok latihan ilmu silat kali dirina lamun salila ieu teu weleh dilimpudan ku kasieun teh eta alatan geus apes epes meer teh heula kudu ngaran Kang Gopar alias si gelang iblis nu jadi gegedug kita garaman benar cek ieu aing Boing urang teu bisa cicing kieu bae salilana diririwaan ku kasieun ari geus ngayakeun perlawanan mah moal penasaran teuing meuleunnya ayeuna kari kumaha jagjaka nah hadae ka bantu urang kisarepan netep ka jakarungsing nya wing mah hayu wae ki kangaranan pikeun ngabela nu bener mah siap sapidona panan cek kuruing ge kudu dibasmi ta segala rupa kajahatan teh ki jakarungsing tenang naker dina newalan pananya Kisarpa teh nya syukur atuh ari kitu bajang kuring salaku pupuh dieu lembur ngaturkeun rewur nuhun kajang jaka nyaki wing ge nuhun pian nuhun ya geus dibere ngopi perkara ngopi mah tong pati dipikiran teuing jang jaka rek sapoe 4 kali oge pek bae ya embung ari loba pating mah atuh ki bisi hideung hating ke si Boing wah kalah tepokeun ka jeung jaka rungsing teh aya rasa jang caya lamun jajakan nu aya di hareupeunna teh hiji cawaran nu luhur ilmuna beda eta we nempo pamulahna jeung rungsing anu sarengah serengeh we jiga jalma kurang seutik tapi saenggeusna ingat katil urang anggota karaman nu kaayana sakitu ripuna saenggeusna patelak ting jakarungsing waktu keur nulungan Nyi Rokayah akhirna mah manehna ngerasa gede hati oge tah ayeuna mah geura kukumpulkeun barudak nu sok hati-hati teh ing timimiti ayeuna urang kudu tatan-tatan pikeun yang hareupan kajadian nu rek datang dewek sanggup yang hareupan karek 4 urang wae mah anggota karaman keun jadugna mah bagian jang jaka anu nyanghareupanana ngadange kekejepan tinu jadi pupuh lembur sekaligus minangka guru nama si Boing tuluy bae amitan pikeun ngumpulkeun barudak ngora saruyu jeung nu diparentakeun ku Kisarpa saat ditinggalkeunana ku si Boing tuluy Kisarpa nyarita ka jakarungsing dina ngayonan Ki Gopar jang jaka kudu ati-ati jeung waspada sabab eta jadugna karaman teh kawilang hiji jawaran we luhur wawasena ilmu silatna kalintang hese diteuleunana ditambah deui ku miboga perkarang nu ngaranan Gerang Iblis geus loba para jago nu jadi korban teh eta teh tenang bae atuh Ki satungtung si manehanana masih keneng dahar sagumaha tong dipake hariwang tawasieun aneng lamun dahana batu jeung seuneu tah kakara kudu dipikiran bener teh Ki bener oge ari parebadenya na bajang tapi taya salah lamun jang jaka mika nyaho kana kahebatan lawan
Kisarpa mungkin regreg bae hatena sabab setelah kerusing teh eueuh pisan riuk-riuk kasieun najan geus dicaritakeun ngeunaan kajagoanana si Gopar tedungna Kraman Lodaya Ireng. Geus ayeuna mah anggur ge aki ngasah bedog sing seukeut sahanu nyaho eta cucunguk teh peuting ieu daratangna. Uing mah yang reulai teh tunduh engko ya teh rek sare tuh di luar nadapeun tangkal. Kisarpa ukur nyarengeh bari unggeg seterus namanya karungsing keluar muruk tangkal gede nu aya di buruan imahna Kisarpa. Bener bae nurut kana parentah Jakarungsing pikeun ngasah bedogna. Sedengkeun di markasna Kraman Lodaya Ireng mah harita teh ketembong si Gopar alias si Gelang Iblis keur popolotot ka anak buahna anu geus dielehkeun ku Jakarungsing.